Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra pemirsa. Mohon dina waktos ayeuna Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Jawara ti Paguron Tepas Sunda. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mitra pemirsa dongeng Mang Guru, boh bilih ti acan subscribe, mohon diantos subscribe-na nya. Etang-etang ngiri ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami abandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Kitu cenah Nyai, karunya ya budak teh geus sababaraha poe maluruh adina, ari bakalna geus beak manten, cek keusuhat mungkas caritana. Dedeh teuing atuh Nyai geulis, ari aprak-aprakan teu puguh mah malah nyiksa awak sorangan. Jaba Nyai teh pantar awewe, cek mamah, Nyai mending enggeus we tong diteruskeun maluruh adi teh, mending oge mulang deui ka lembur. Lamun Nyai kumaonam, pan geus tangtu kolot Nyai oge beuki nalangsa, cek pamajikan ku suhat dari pisan. Ya abdi mah tos teu gaduh ibu sareng Rama mak, matak milaripun rai oge abdi mah teu aya deui baraya ari di lembur mah, cek Deng Arin siga anu kapalang ngarang carita. Gusti nu agung, cek pamajikan ku suhat. Paharang agebegna ngadenge kekecapan Neng Arin teh. Ari kitu, naon sababna atuh adi Nyai teh ninggalkeun imah, cek keusuhat netep deui ka Neng Arin. Hapunten Pakuwu, perkawis eta mah abdi moal tiasa ngawaler, margina sifatna kalintang pribadi. Oh, nyakeun bae atuh ari kitu mah, cek keusuhat eleh deet. Keke ari di Cikuyana deket ka pasar Nyai. Mak oge boga budak anu dumuk di Cikuya. Abdi mah di Pasisian Bukuwu, wates Cikuya sareng Cikampak. Oh, kutan kitu nya Nyai. Ari cek mama ye, Nyai mah geus we cicing heula di dieu jeung emak. Keun ari perkara adi anu teu puguh laratana mah kudu diteteangan deui karipuh-ripuh kana awak. Engke oge ari geus waktuna kumpul deui mah nya pasti ngahiji deui meureunan. Sorot matana pamajikan ku suhat siga nu mihara pisan sangkan Neng Arin daekeun cicing di imahna. Tah kitu hade atuh Neng, kumaha daek teu kira-kirana cicing di imah bapa? Da kabeneran bapa mah hirup ngan ukur duaan katilu badega. Da anu jadi anak mah jauh, aja nempuhan oge satahun 2 kali lamun manggih lebaran. Kumaha atunya janten isin sieun ngabotkeun ka bapa kali ka emak, cek Neng Arin. Nyaritana semut tungkul sok padahal ari dina hatena mah ngarasa bungah aya tempat pikeun mihapekeun diri. Ih, puguh mama bungah Nyai, asa kagantian incu. Baheula mah mak oge kungsi boga incu ngan. Sampurasun. Rampes. Pamajikanku suhat tekebat nyacapkeun caritaanana sabab kaburu aya nu uluk salam dibarengan ku ngeterokan panto. Pamajikanku suhat tekebat nyacapkeun caritaanana sabab kaburu aya nu uluk salam dibarengan ku ngeterokan panto. Pamajikanku suhat gura-giru cengkat sarta ngoloyong rek mangmukakeun panto. Ae geuning Nyi Acah,
Aya naon Nyai? Cek pamajikan ku Suhat. Nuteup awewe anu keur ngajanteng bari mamangku budak ditepas imahna. Aya Kang Wahyu buku bu? Tanya awewe anu disebut Acah. Aya tuh salaki maneh mah keur ngawangkong di jero imah. Hiap atuh ka jero heula. Tembal pamajikan ku Suhat. Anu tetela geuning eta awewe anu ngaran Acah teh pamajikan Kang Wahyu. Moal buku bu nyusulan teh pedah we. Aya naon nyi? Teu kanyahoan Kang Wahyu geus ditukangeun pamajikan ku Suhat. Itu Kang suluh ngaburusut para seuneu ruksak. Untung si Hanif teu katinggang mangkaning nuju amang di dapur. Cek Acah ngomongna teh semu hari weus-weus. Be, abdi amitan bade wangsul heula atunya buku bu pakobu. Abdi bade wangsul heula. Cek Kang Wahyu. Kituna teh ditungtungan ku semu ngagorowok amitan ka ku Suhat. Nya jong atuh. Tembal ku Suhat sarua ngagorowok. Geus kitu mah Kang Wahyu gura-giru ningalkeun imah ku Suhat. Dituturkeun ku Ceu Acah anu semu berat mamangku anakna. Ari pamajikan ku Suhat mangoloyong deui nyamperkeun Neng Arin jeung salakina di patengahan. Daikeun cicing jeung urang geuning ieu budak teh Nyai, cek ku Suhat. Sagekna deui pamajikanana. Nyaan eta teh Nyai, cek pamajikan ku Suhat. Siga nu hayang mastikeun Neng Arin ukur unggek siga anu rada era. Alhamdulillah nya syukur atuh ari kitu mah. Bapana bungah kami mah teuing kunaon bet asa langsung nyaah ka si Neng Wati teh. Sarua kami genyi jung ajakan ka kamar sinar heula. Hayu Nyai, cek pamajikan ku Suhat satengah ngadudut di gelangan Neng Arin. Neng Arin ukur unggek bari cengkat anu saterusna mah nuturkeun lengkah pamajikan ku Suhat muruh hiji rohangan kamar anu aya di eta imah. Ari Kang Wahyu jeung pamajikanana harita teh masih keneh nalikreuh muruh ka imahna. Pohara ngagebegna Kang Wahyu mangsa pasangrok jeung saurang jajak kagandang anu taya lian ti Jang Pringga. Geuning Jang Pringga, iraha ka dieu ga? Paroman Kang Wahyu siga anu bungah pisan. Nembe pisan Mang, tembal Jang Pringga bari nyolongkrong ngajak sesalaman ka Kang Wahyu jeung ka Ceu Acah. Hayu atuh ka imah heula ga, ajakna Kang Wahyu daria pisan. Engke we Mang, ayeuna mah bade nepangan heula wahaji. Nepungan wahaji aya naon kitu? Aya peryogi we Mang. Oh kitunya jeung atuh ari kitu mah kade poho balikna nyimpang heula nya. Mohon Mang. Kade ulah ngawadul. Moal atuh Mang. Geus kitu mah Jang Pringga neruskeun deui lengkahna. Rek ngajugjug imah wahaji. Ari Kang Wahyu jeung pamajikanana mah malah ngajaranteng netep Jang Pringga nepi ka lesna dina pengkolan. Kasep-kasep teuing nya Kang Jang Pringga teh, cek Ceu Acah. Kituna teh bari ngamimitian ngalengkahkeun deui sukuna. Teu beda we jeung akang basa keur ngora. Hihi, ngaku-ngaku cek Ceu Acah nyelekeuteuk. Kang Wahyu mah ukur balaham belehem bari neruskeun lengkahna.
Ari Jangpringga sanapina ka imah Wahaji teh gura-giru uluk salam dibarengan ku ngeterokan panto. Ampe saha ari ujang, tanya saurang nini anu bokakeun panto anu tayalian ti pamajikanana Wahaji. Mitra pemirto baeuna mah Wahajina langkung sepuh janten suantena sawantan aki-aki deui nya. Ager pohara ah. Nyenyak aja we nyinyi kadenge sora Wahaji anu nyelengkeung di jero imah. Hayu atuh Ujang, cek nini ngajak asup ka jero imah. Jangpringga ukur unggek anu saterusna mah nuturkeun pribumi miheulaan ngalengkah. Damang Wahaji, cek Jangpringga bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Jager jaju aya nyaon tada-tada Cisasari nyepungan ka ua. Cek Jangpringga siga anu asa-asa rek nyarita kituna teh bari ngareret ka pamajikan Wahaji. Nyinyi hinjung pangnyokotkeun heula cai pangnyieunkeun cikopi sakalian, cek Wahaji siga anu surti. Pamajikan Wahaji gancang cengkat anu saterusna mah ngoloyong ka rohangan dapur. Aya nyaon pek nyari cajaju, cek Wahaji tetepna seukeut ka cida. Kieu Wahaji, abdi ka dieu teh kapiwarangan ku Ki Dagar, piwarang nepangan Wahaji. Ki Jagar, ongko geus maot apaan Ki Jagar mah, cek Wahaji siga anu reuwas. Dina lebet impenan Wahaji, abdi ngimpen kasumpingan Ki Dagar. Dina lebet impenan teh anjeunna miwarang nepangan Wahaji. Nyicah nyaon nyepungan kau jaju. Saur Ki Dagar, tos waktosna kanggo abdi neraskeun sareng nyampurnakeun elmu ti Wahaji. Ih ari ua mah teu bisa nyaon atuh jaju, cek ujuji gugu. Kacamangan saukur ngimpi kembangnya sare, cek Wahaji siga anu tambah reuwas. Abdi mah yakin Wahaji teh saurang jawara kahot anu salami ieu nyumputkeun diri. Teu bisa ua mah teu bisa nyaon atuh jaju. Nya teu sawios-wios atuh ari alim nurunkeun ilmu mah Wahaji. Nanging tong nyalahkeun sasaha upami jaga ditaros di akhirat. Perkawis Wahaji anu teu kersa masihan caang kanu poekeun. Permios we upami kitu mah abdi sija amitan. Assalamualaikum, cek Jangpringga. Kituna teh bari langsung cengkat sarta ngalengkahkeun sukuna rek ninggalkeun eta imah. Ari Wahaji pohara ngagebegna ngadenge kecapan Jangpringga samodel kitu teh. Sakedapan mah Wahaji ngan ukur hulang-huleng. Kela jagoan, jalu jagoan, cek Wahaji. Langsung cengkat sanempona Jangpringga anu geus rek mukakeun panto imahna. Jangpringga mesem bari malikeun awakna. Kumaha Wahaji, kersa janten guru abdi. Nyanyeh mamaksa ka aing teh jaju, cek Wahaji siga anu keheul. Ari Jangpringga mah ukur sura-seuri neuteup ka Wahaji. Guguru nyaon akang, tanya pamajikan Wahaji anu ngurunyung ti rohangan dapur. Nyai si oncoh aja hayang guguru nyieun panggal anu haje cenah mah, cek Wahaji semu arap-ap eureup ngomongna teh. Atuh ajarkeun ceu pirang nyieun anu kicu pacut. Jeuk isukan we ka dieu nya jaju aya mah uanya keur jalung se. Jangpringga ngadareg-deg ngarangkul sarta ngagalentoran pipepeotna Wahaji ditempokeun ku pamajikan Wahaji anu gogodeg. Upami kitu mah abdi amitan bade mulang heula Wahaji, enjing bade ka dieu deui. Nya jung tapi cong di dieu diajar nya balala. Urang di leuweung we diajar nyieun panggal ngarah sakalian nyangan bahan anu haje.
nya kumaha saena we perkawis eta mah Wah Haji, abdi mah sejang ngiringan. Nah cek Wah Haji semurumahu sanggeus amitan jang pringga ngagadig ninggalkeun imah Wah Haji kalayan paroman anu kacida bungahna. Iya Cikopi jiku mahakeun nya akang, cek pamajikan Wah Haji tetep salakina. Eta mah keur kami we japujak itu mah bajagug nyawan Cikopi anu pangeunahnya salam dunya. Ngadenge kekecapan Wah Haji samodel kitu, pamajikan Wah Haji ngan ukur nyerenge sok nunda Cikopi dina meja kai jati anu geus lecir. Siga nu nikmat pisan Wah Haji peurembeun tak nyuruput Cikopi anu ngebul keneh. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, hawa isuk-isuk wewengkon pagunungan mewuh seger karasana, kongkorongokna hayam jago anu patembalan, lir jajab sarta mangdoakeun dunungan anu mariang ti imahna sewang-sewangan. Sejang ngalakonan kasab minangka wujud syukur kana akal, kulawarga kesehatan jeung sagala rupa anu dipercayakeun ka dirina. Rek kamana ingga geuning geus saged kitu, cek Celilis rada kerung nempo anakna anu dangdananana beda ti biasana. Hahaha, can bebeja ka emah hidup teh ingga, cek Kang Bedoy semungosom ngomongna teh da bubuhan keur mumuluk jang pringga ukur gideg. Nah rek kamana kitu si ingga teh Kang, cek Celilis tetepna pinuh ku kapanasaran. Hahaha, rek ulin ka babakan ladok cenah. Keun we da geus gede, paling oge keur aya anu di anjing cai. Heuh nya jung bae atuh ari kitu mah. Tapi kumaha meureun Nyi Iso, Nyi Uni, Nyi Atik jeung anu sejena. Sakitu atrapisan miharepna geuning ka hidup teh. Ari nempo tina gurak-gerikna mah. Nyarios naon ari emak sareng bapa. Ingga mah hoyong nepangan Kang Wahyu sareng Kang Ridho we, cek jang pringga langsung bareurem beungeutna teh siga nu era. Kang Bedoy jeung Celilis pating serenge. Aa Anis ngiringnya, cek Neng Anis adina jang pringga nyelengkeung. Is ulah atuh Nyai, cek Celilis semu nyorongot. Ari kitu rek meuting di babakan ladok teh jang, cek Kang Bedoy tetep naleleb nakeranan. Upami masarang ku bapa di Widian mah bade saminggon di ditu teh. Saminggu meni lila-lila teuing rek nanahaon atuh ingga, cek Celilis siga anu reuwas. Jang pringga ukur tungkul teu wanieu nembal. Ari Kang Bedoy mah rada hulang-hulang siga nu keur mikir. Ari rek sapeuting mah jung wae, tapi ari lila-lila teuing mah kuriak ngariweuhkeun ka batur, cek Celilis dari apisan. Hahaha, bae atuh Nyi da geus gede, matak kitu oge keur boga kahayang budak urang teh, bakalan we secukupna, cek Kang Bedoy siga nu karunyaeun ka jang pringga anu ngeluk tungkul. Lah akang mah sarwana, lainna naon abdi mah melang Kang. Yeuh Nyai sing eungeut. Anak orang teh lain jalma samanea.
Pan aya 100 maneana. Hihihi. Geus bisaeun ngajaga diri, malah mah pangabisana oge kawilang luhung. Nu penting mah doakeun we sing salamet. Jung bekalan duit sacukupna. Cek Kang Bedoy dari pisan. Teu lilis bati rumahu ngadenge kekecapan anu jadi salakina samodel kitu teh. Sok sanajan dirina geus nyaho kana kamampuhan anu geus kacangking ku anakna, tapi tetep ari kangaranan indung mah sok remen kaentepan ku rasa kamelang. Henjung geura cokot duitna nyai, cek Kang Bedoy. Anu nempo cirilis malah ngajeten. Tekung si nembal deui semu anu haroream, cililis ngoloyong muruk rohangan kamarna. Hatur nuhun pisan Pak, cek Jang Pringga tetepna pinuh ka Bagja. Heueuh, nya ngan omat we enggak euy, cing bisa mihapekeun diri. Wih nyana konyol nya cek Neng Anis nyelengkeung. Hehe, Anis resep konyol, nya engke urang ngala sugan ayaan kenehnya tembal Jang Pringga bari ngusapan sirah adina, tekung serila celilis geus nyamperkeun deui. Yeuh Ingga, cek celilis ngasongkeun duit anu lumayan gede. Urang atuh sakitu mah nyi, tambahan deui, cek Kang Bedoy. Siga anu teu panuju. Tos cekap sakieu oge Pak, tempas Jang Pringga sajeroning nampanan duit ti indungna teh. Ya kajeun ari kitu mah, rek diimah Kang Wahyu atawa diimah Kang Rido di dituna Ingga? Nya di ditu di dieu we panginten Pak. Da Mang Wahyu sareng Mang Rido oge sok miwarang wayang wengi upami abdi amengan kababakan ledok teh. Ya kumadi nyawe atuh, sakali deui omat sing bisa mihapekeun dirinya, sing pikaresepkeun batur, sing hormat ka saluhureun. Jang Pringga unggut-unggutan ngaragepkeun omongan anu jadi bapana. Atara pisan paroman celilis anu pinuh ku kareueus kanu jadi salakina, sabab kanya anak ka Jang Pringga teu siga-siga ka anak tere. Atuh Jang Pringga oge nya kitu deui, siga anu geus teu asa-asa ka Kang Bedoy teh. Malah lamun Jang Pringga keur aya nanaon oge anu sok pangheulana dijadikeun tempat ngadu teh nya ka Kang Bedoy pisan samemeh ka celilis oge. Moal mawadahareun keur Kang Rido jeung Kang Wahyu Ingga, cek celilis bari ngadiukeun Neng Anis dina lahunanana. Raridu mah nya atuh ari pakaian keur bawaeun geus diberesan. Atos mah sok atuh mumuluk heula ayeuna mah. Jang Pringga Jang Pringga ukur unggek anu saterusna mah nyalebek ngahanceng sangu goreng anu memang geus jadi karesepna. Neng Anis oge anu sasarina mah hese dititah dahar dina mangsa isuk-isuk teh. Harita mah hideung sorangan milu dahar jeung bapak katut anu jadi lanceukna. Iwal celilis anu teu milu dahar teh malah mapak pikpak nyieun timbel keur bekeleun salakina anu rek indit ka kebon.
Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru dina tiisna hawa isuk paroman pamajikan kuwu Suhat anu keur milihan bangsa litepas imah nembongkeun ka bungah anu pohara beda pisan ti biasana. Ari Siwati ka mana tanya kuwu Suhat anu ngurunyung bari mawa bungkusan dina leungeunna. Aya bapana keur naheur cai. Udah karek anyar cicing geus ditutah-titah moal oge betaheun atuh mana. His lain dititah bapana hidang sorangan puguh oge ku kami oge dicarek keukeuh we hayang mantuan Nyi Ayum cek pamajikan kuwu Suhat siga anu embung disalahkeun. Wati kadi heula Wati cek kuwu Suhat ngagorowok gek dina bangku anu aya di eta tepas. Eta mawan naon bapana cek pamajikan kuwu Suhat netep bungkusan dina leungeun salakina. Ieu mah goreng cau jeung gehu ti BEH. Cik kami ngasaan. His lah atuh ngadaguan heula Siwati cek kuwu Suhat semu nyereng tekung silila ngurunyung Neng Arin atara pisan kesang anu rarenung dina tarangna. Aya pikir saeun naon Pak Kuwu tanya Neng Arin dibarengan ku basa awak anu rengkuh. Tong nyebut Pak Kuwu, nyebut aki we beh genah jeung tereh congga Nyai. Nya Cuneng, kama oge entong nyebut Bu Kuwu, nyebut nini we nya, tempas pamajikan kuwu Suhat. Mohon ni Ki. Wah, kitu atuh pan genah asa teu raragam. Sok dieu kadinya. Paroman kuwu Suhat siga anu bungah kacida gek Neng Arin diuk nyang hareupan kuwu Suhat. Pamajikan kuwu Suhat oge sanggeusna nuruban beas kunyi rumah gek digigireun salakina. Kopta goreng cau jeung gehu mengpeung harandet keneh Nyai cek kuwu Suhat nunda bungkusan dina luhur meja. Hatur nuhun Pak Kuwu. Aki gitu cek kuwu Suhat setengah nyentak. Mohon Ki hatur nuhun. Nya hempe kadinya dahar bisi beakeun ku nini maneh. Nah ari bapana nganggap naon ka kami teh cek pamajikan kuwu Suhat buat baeud. Kuwu Suhat nyerengeh dibarengan ku nyawel gado pamajikanana. Pamajikan kuwu Suhat ngajang hilek bari dulak delek. Ari Neng Arin mah ukur imut semut tungkul. Hempek Cuneng bisi tiis manten cek pamajikan kuwu Suhat kituna teh bari miheulaan ngarongkong nyokot goreng cau. Neng Arin ukur unggek gap nyokot gehu am dihuapkeun. Kuwu Suhat jeung pamajikanana tetepna pinuh kanyaah ka wanoja geulis anu keur cacamoilan ngadahar gehu di hareupeunana. Cuneng ari ngaran indung jeung bapa hidup teh saha cek pamajikan kuwu Suhat amimitian muka wangkongan. Cek Neng Arin siga anu bingung. Jung pangninyuhkeun heula kopi ka Si Ayum keur aki kitu cek kuwu Suhat potong wangkongan. Mangga Ki. Neng Arin gura-giru cengkat anu saterusna mah ngoloyong asup ka imah. Mana ieu tong nanyakeun ka sang tukang wae Siwati atuh. Pan geus puguh indung bapana oge geus eueuh karunya bisi kasuat-suat deui cek kuwu Suhat ngomongna rada dilaunkeun bari nepak pingping pamajikanana. Nya atuh hampura sarki. Nah jadi jebut aki. Pan ayeuna mah geus boga incu cek pamajikan kuwu Suhat ceri koneng. Nya kumaha dinyawe sarni. Kuwu Suhat jeung pamajikanana jadi saleuseurian atara pisan kabungah dina paroman beungeutna. Tekung silila ngurunyung Neng Arin nenanggeui bekong anu nyambuangkeun sesenggit kopi
Sok bekong ditunda hareupeun ku Wusuhat. Sanggeus ditiupan sakedeung, saeutik-saeutik cikopi anu ngebul keneh disuruput ku Wusuhat. Ngeunah ieu mah pas pisan doh. Jadi bisaan kieu si Ayom nyeun cikopi nya, ceuk ku Wusuhat. Kituna teh bari suruput deui ngaregot cikopi. Enging lengwati eta mah Pakuwu, ceuk Cak Ayum anu kabeneran ngurunyung mangsa rek nyokot sapu injuk anu digantungkeun di tepas imah. Baru menang nyieun hidup eta Nyai. Aduh aya aku bisaan, ceuk ku Wusuhat siga anu cangcaya. Ari anu dipuji nama ukur tungkul siga anu era. Lumayan lila ku Wusuhat pamajikanana jeung Neng Arin ngawarangkong di tepas imah. Cak Ayum oge teu tingaleun. Sakapeung wangkongan diselangku cacalakatakan. Beda ti sasari ti saparak aya Neng Arin di imah ku Wusuhat jadi siga anu barungah pisan. Bade ka mana Wah Haji, linggih heula atuh, ceuk ku Wusuhat. Nyelengkeung mangsa nempo Wah Haji anu ngaliwat teu jauh ti buruan imahna. Anu dicalukan teu nembalan, malah neuteup nelek-nelek Neng Arin. Saliwatan aya anu ngaborelak herang dina kongkolak mata Wah Haji. Wah Haji gancang gigi deug siga anu keur miceun pikiran anu ngacacang dina uteukna. Geus kitu mah leos neruskeun deui lengkahna. Kalayan teu kungsi nembalan heula kana panyalukna ku Wusuhat. Kunaon Wah Haji teh bapana? Tara ti sasari nya, ceuk pamajikan ku Wusuhat. Siga anu tumanya ka dirina sorangan. Teuing atuh kami oge teu ngarti, ceuk ku Wusuhat ngahaminan. Ojo rurusuhan pangenten Pakuwu, anehnya. Wah Haji masa teu ngolotan deui, anggar we kitu, ceuk Cak Ayum milu nyarita. Ih sidik, enya ceuk kami oge kitu Yum. Malah mah jeung si Aki oge asa jadi kolotan keneh si Aki. Tempas pamajikan ku Wusuhat ditungtungan ku ngareret ka salakina. Har, nah janten nyebat Aki, ceuk Cak Ayum kurang kerung. Kapanan kami teh geus boga incu atuh ayeuna mah sarium, tembal ku Wusuhat ditungtungan ku ngareret ka Neng Arin. Oh hihi, nah bet bisa kitunya Wah Haji teh, ceuk pamajikan ku Wusuhat anu can leungit kaheran. Duka atuh buku araraheng alam dunya teh. Ari Neng Arin mah teu loba nyarita, ngan ukur ngaragebkeun kana lumangsungna wangkongan antara Badega jeung Dunungan anu katempona geus caronggah pisan.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, ari anu keur diomongkeunana nyatana Wahaji harita teh keur nikreuh nyorang nanjakna jalan muru lelewengan anu pernahna aya di kuleuneun Pilemburan. Sakur anu pasangrok jeung Wahaji teu waleh naranya sarta rarangkuh ala jirih pisan. Sanggeus sawatara lila nyorang lalampahan kalayan antare antuk nama Wahaji anjog ka sisi lelewengan gek dina catang bari melapan kesang anu rarenung dina tarangna make tonggong leungeun katuhuna paneutepna jauh nitenan pating jarumplukna suhunan imah-imah di Pilemburan anu salila ieu jadi panganjarkanana. Geuning Wahaji tos lami ngantosan tanya saurang jajaka anu karek ngurunyung anu teteh lajang pringga. Karek gek jalu. Wahaji teu ngareret-eret acan mangsa nemalan panalek jang pringga teh. Aneh siga nu geus nyahoan aing bakal ngaliwat ka palebah dieu, cek garentesna hate jang pringga. Cek wujuji pikiran jaga oge bakal nyaho sarta ngalaman sorangan. Sakur rengkak paripolah nepi ka karajag hate sakabeh makhluknya. Gusti mah unyinga macak aki oge nyaho hijab je bakal ngaliwat kapal lebah dieu, cek Wahaji deui. Kalayan paneuteub anu masih keneh anger neuteub pating jarumplukna susuhunan imah anu aya di Pilemburan. Jang pringga beki ngagebeg deui wae mangsa ngadenge kekecapan Wahaji samodel kitu teh, tapi teu kateterusan di pikiran. Kojengka ngadeuketan Wahaji sanggeusna sasalaman gek dina catang gigireun Wahaji. Bade iraha ngawitan ngatik ngadidik abdi tewa, tanya jang pringga semu asa-asa. Wahaji teu nembalan, malah ngareret netep ka jang pringga kalayan tetep anu pohara telebna. Jang pringga gancang tungkul, ari ditetep siga kitu mah, siga nu teu wasa pikeun malik netep ke Wahaji. Anu karasana ku jang pringga mah nambus kana lelongkrang rasa, parat nepi kana sukma. Nyaon maksud jeung tujuan hijab nepi ka hayang diajar ku wajah jalu, cek Wahaji ngomongna kalem tapi mampu ngageterkeun rasa. Hoyong sampurna we wa. Jalu ilmu manusia anu kasebutnya makhluk cangtunya jauh kasampurna. Sagupama tujuannya nya hayang sampurna, mangka bakal menyangka ku ciwa. Cuk-cuk ilmu nepi ka maneh banyer-banyer ngarasa bojo cur, ngarasa taya pangabisa, teu daya teu upaya saupama jeje usik malikeun ku mancennya. Deug. Sok sanajan kekecapan Wahaji can bisa kaungkarakeun ku basa, tapi saeutik kedena geus kaharti pimaksudeunana ku jang pringga. Angka beki nambahan keyakinan jang pringga yen Wahaji anu salila ieu dianggap jalma biasa, sabenerna mah nyangking pangaweruh anu pohara luhungna anu salila ieu disumput-sumput di jalma rea. Leres pisan wa, nanging kapanan saurna manusia mah makhluk anu pangsampurnana. Tembal jang pringga ngawanikeun maneh. Jayu sampurna sote dibandingkeun jeung makhluk sejen. Sampurnanya manusia alatan kasipatan ku sifat pangerananya. Tapi kadinya jang pringga rada hulang-hulang. Ya jalu rarasakeun we ku hijab cengetan sakur kajajian anu lumangsung di ieu alam. Nya manuk piit ci baheula tuk nyepi ka ayeuna nyeun sayangna teh kitu jeung kitu we. Jek urang mah atuh sakali-kali mah dilotengkeun nyeun sayangna teh. Di dieu bahan anu leuwih haje. Cempo we imah-imah manusia kapan jauh pisan jeung imah-imah mangsa baheula. Beki dieu teh beki wareweg sarta leuwihan haje. Teu saeutik manusia anu ngukut sasacoan, kekembangan atawa anu liana. Boh anu kaala buahnya, jauhnya, dagingnya atawa ngan sakadar reresepan. Nya hapiit jaekeun maraban anak hayam. Nya hayam jaekeun babagi rejeki mere maweh ka anak kucing. Eta teh geus mangrupakeun hiji bukti pikeun jalma-jalma anu jalaek malikir. Yen dina diri manusia mah
ngancik sifat nyipta jeung welas asih ka sakumnya makhluk. Anu eta sifat teh wajib pisan aya zat anu nyipta alam kabeh jeung pangeusina. Piraku teh kaharti aju jalu. Jangpringga ukur unggut-unggutan ngaregepkeun omongan Wahaji. Karasa pisan sakur kekecapan Wahaji. Bener-bener nyarap ngahudangkeun kasadaran. Mohon Jangpringga ukur unggut-unggutan ngaregepkeun omongan Wahaji. Karasa pisan sakur kekecapan Wahaji. Bener-bener nyarap ngahudangkeun kasadaran diri. Jangpringga ukur unggut-unggutan ngaregepkeun omongan Wahaji. Karasa pisan sakur kekecapan Wahaji. Bener-bener nyarap ngahudangkeun kasadaran diri sajati. Anu sailila ieu kalunta-lunta. Angin dak dumadakan jempling. Kayaan dipileuweungan estuning rehe. Lir anu keur milu ngaregepkeun kana pitutur Wahaji anu ditepikeun ka Jangpringga minangka murid anyarna. Eleuh mitra pemirtub dongeng Mang Guru, rupina waktosna parantos seep insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mang Guru ngadongengna mung dugi ka dieu heula. Mang Guru sejamit mungkuramit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.